Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masyan kasempatan sareng kasehatan. Dumana urang tiasa patepang rarai di biantara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta, para wargi anu dipika hormat kusim kuring. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun sim kuring Pasrasya Teresafa salaku aktivis budaya ti SMAN 3 Bandung. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan kabudayaan Sunda. Kabudayaan Sunda teh mangrupakeun salah sahiji warisan anu kacida luhungna di Indonesia. Dina kahirupan sapopoe urang Sunda boga rupa-rupa kabudayaan anu keneh dijaga nepi ka ayeuna. Aya seni, adat istiadat, nepi ka kuliner anu jadi ciri khas urang Sunda. Salah sahiji unsur kabudayaan Sunda anu penting nyaeta seni tradisional. Contohna aya angklung, alat musik anu geus diakui ku UNESCO minangka warisan budaya dunia. Teras aya jaipongan, tarian nu dinamis tur ekspresif, teu hilap oge wayang golek nu mindeng dipintonkeun dina acara adat jeung hiburan. Salian ti eta, urang Sunda oge mibanda adat istiadat anu luhur. Contohna Sili Asih, Sili Asah jeung Sili Asuh. Ieu ngandung harti yen urang Sunda sok ngajaga gotong royong, silih tulungan jeung ngarasa barayaan. Hal ieu katingali dina upacara adat kawas seurentaun di Kuningan. Nu jadi simbol rasa syukur ka Gusti Allah dina widang basa. Urang Sunda oge kacida lemesna. Aya undak usuk basa anu ngajarkeun ka urang kumaha cara nyarita dumasar kana tata krama. Sahingga basa Sunda henteungan saukur komunikasi, tapi oge bagian tina adab jeung kahadean. Kabudayaan Sunda oge kasohor ku kulinerna jika lalapan, nasi liwet, peuyeum jeung lotek. Daharan ieu lain ukur ngeunah, tapi oge nunjukkeun karakter urang Sunda nu resep kana kahadean alam. Ku kituna sakumaha generasi muda urang sadayana kedah ngajaga tur ngamumule kabudayaan Sunda. Ulah nepi ka leungit ku zaman. Salah sahiji cara pikeun ngajaga nyaeta ku diajar ngamumule sarta ngawaneuhkeun budaya urang ka dunia luar. Punten hapunten upami baya aya kalepatan, hapunten lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.